Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh nyawaneh ayeuna geus rada dewasa, wawanen jeung pamadeganana beuki kuat, hanya can boga pamilih lantaran dina hatena ngancik cita-cita anu sarakah, tujuanana hayang beunghar, hayang senang, bari teu mikirkeun jalana mana nu salah mana nu bener, teu dipikir etana mah. Kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh ge si Bujil jeung Nyi Oneh geus sagedangdan, make baju nu pang alusna dipake gining weh keur ukuran urang desa mah. Panto jeung janela di selotkeun terus tarurun ti imah, memeh ngalengkah jol maineung datang. Bet kabeneran kadinya atuh kaget nenyo anakna geus gining teh. Kamarana ieu teh? Mak, doakeun kuring jeung Kang Bujil. Rek diajar usaha sabab geus bosen hirup kieu teh. Kuring rek babarengan rek ngadu milik kalemur sejen atawa ka mana bae tepina. Oneh, yeuh, ulah kabawa ku sakaba-kaba rek ka mana maneh teh. Make jeung nyebutkeun ka mana bae tepina. Sing puguh ieu bisi aya naon-naon. Idang keke balik deui atuh mak. Ngan anu dituju teu tangtu. Nya kamana we tepina teuing ngaler teuing ngidul, kamana we nu aya madu da ngaranna ge usaha. Nya kajeun atuh ari kitu mah panyana teh rek init sakaparan-paran nuturkeun inung suku. Ih, amit-amitnya moal atuh. Hayu berang teuing mak. Nya jig sing salamat sing menang hasil nya marek usaha. Ceuk main beral duanana miang dijajabkeun ku paneuteup nama Ineung anu ngahelas nenyo anakna kitu teh watir goreng nasibna. Da lain teu usaha tapi gogodana banget teuing. Jig sing harasil dedeh teuing Oneh Bujil menigul hangkep kasangsaraan teh kabingung jeung karudet teh teu jiga batur. Cek maineung bari terus ngaleos. Kebat lampahna si Bujil jeung Oneh ninggalkeun lemur rek usaha di jalan guk-gok jeung nu wawuh. Eueuh nu teu nanya nenyo kitu masa barang langka. Si Bujil jeung Oneh init bareng. Akhirna jog anyog gawado terus megat mobil ka jurusan Sumedang. Teu lila nungguan jebul aya mobil celak tumpak. Bius mobil kakulonkeun mawa si Bujil jeung Oneh. Saja jalan galecok ngobrol teu yeuh mikiran kasusah da geus nekad rek nyang hareupan sagala rupa nu kajadian. Teu kacatur di jalana jog anyog ke Tegal Kalong,
sanggeus mayar ongkosna terus lalempang ngareneng silih kaleng. Tadi dia Kang ulah jauh teuing. Bisi hese balik. Tapi kudu hati-hati sabab mungaran mah hese. Bisi kacaretot. Tenang lah akang geus loba pangalaman ayeuna mah. Moal kawas bareto hayu lempang we heula. Tapi kudu bari rara teret sugan aya anu lineuk. Tah bener kitu Kang. Teu karasa jog anyog ka pasar. Geus kadinya mah reg eureun rada bingung nuluykeunana ka mananya kudu init. Tapi da geus neka duanana reureuh heula. Kaayaan teh keur meujeunna rame. Nu lempang balawiri kandaraan rupa-rupa nu dagang ngajajar dina trotoar. Aya oge anu ngider sora jelema teh meni recok patengalan. Panon poe geus mimiti panas mani moreret. Nyoneh jeung si bujil geus mimiti ngarasa lapar. Tapi teu wani jajan sabab duit nangan saeutik. Ukur mahi keur saongkoseun balik. Poe ieu kudu hasil Kang. Keun bae saeutik oge asal aya bawaeun balik we. Tenang. Ela can aya nu sip ye. Kang, ieu gunakeun ye. Cek Nyoneh bari nemongkeun geulangna. Geulang imitasi teh ya. Si bujilna teu panonna rada buncelik. Nyeri hate nenyo geulang imitasi ieu teh. Kumaha ngagunakeunana? Ih, sakumaha nu geus dirancanakeun jalan naon bae oge kudu dijajal. Sugan aya hasilna. Hayu Kang. Hayu atuh. Beral duanana leumpang muru ka jalan anu leuwih rame. Kiduleun sasak Cipeles. Si bujil jeung Nyoneh leumpang pakaleng-kaleng. Bari rara treret kituna teh. Jog ka toko emas diisieun teu asup. Terus lempang di jog anyog di ka toko sejen. Di dieu mah rada rame. Jelema tepi ka ngajajar si bujil ngajak asup bus duanana ka jero. Langsung ngadeuketan etalase milu ngajajar jeung batur. Palai naon Kang? Cek hiji palayan ngadeuketan ka si bujil jeung Nyoneh. Sejen ngalayanan nu lobaan. Ningal gelang Neng. Anu sabaraha gram Kang? Ani ngalian we heula. Tah. Bari nunjuk kana gelang anu rupana teu beda jeung gelang Nyoneh anu imitasi teh. Palayan nurut ngodok gelang anu ditunjuk ku si bujil, song dibikeun ku si bujil di alak ilik. Nyoneh olohok niron-niron anu kabitaeun. Jantungna ratug hatena rada deg-degan. Sabab boga rancana sieun gagal. Leuh ageung ieu mah nya. Sabaraha gram ieu teh Neng? 6 gram. Cobi ningal anu eta tah. Jigana rada alit eta mah ieu da artosna sakadik ieu. Palayan nurut terus nyokot deui aya 4 gelang anu di alak ilik. Malah diajaran sagala ku Nyoneh teh. Leh, majeuna Kang. Cek Oneh. Da ieu mah gede teuing atuh. Moal kabayar duitna moal mahi. Cek si bujil api-api. Adi panonna rara teret kawas anu heueuh nempoan nu sejen. Padahal neangan lolonggrang, neangan bongohna palayan. Kabeneran. Harita teh nu balanya loba nu rek ngajual ge ngantai. Palayan rada sibuk nyangareupan saurang. Pindah deui ka nu sejen. Ngajawab nu nanya nuna nu teu tulus dibeli nyokot anu sejen deui. Nya dina kaayaan kitu Nyoneh nu geus nekad ngan sakilat nukeurkeun gelang imitasi kana gelang anu asli. Kertas leutik nu digantelkeun dina gelang haja dijamret. Api-api namah murag. Leh, ieu mah lesot. Pokna bari mikeun gelang jeung labelna. Sabios je nu mana nu kaanggo? Eta sabaraha gram tah? Ieu mah 5 gram 100 mili. Kanyakal. Teu cakap artos cenah Neng ieu. Eta atuh nu 4 gram.
cek palayan deui. Sumohon sareg eta mah deh. Aya artosna cekap 4 gramen. Tapi itu sareg deh. Aduh, cek si bujil teh eleh omong. Da memang teu niat meuli. Sumohon Neng, sareg eta mah. Oh, mana atuh nu kaanggo? Sawes bade milarian heula nu sanes we. Cek si bujil bari terus ngaleos init dituturkeun ku Nyi Oneh. Jalma nu aya di toko teh ieu malire masing-masing nguruskeun pangabutuhna. Palayan teu loba pikir deui barang ditundaan deui dina tempatna. Kocapkeun si bujil jeung Nyi Oneh. Geus ngagedig init ngajauhan Nyi Oneh rada deg-degan hatena. Lantaran sieun kasusul kuno boga toko. Aneh, namake ngajak init hasil. Hasil Kang bet kabeneran aya milik. Make aya anu sarua gelang teh. Gancang we kertasna dijamret, dipegatkeun. Emas diasupkeun kana kantong nu palsu, dibikeun. Tetela, geus pinter geuning syukur ari kitu mah euy. Tapi kade ulah gagabah ieu bisina boga toko nyahoeun manten. Ayo urang balik atuh. Si bujil rada keueung aya ari kasieun mah. Kumaha di ngaduitkeun ieu? Ka mana ngajualna? Ai nya. Kumahanya. Tapi keun lanan, sabar heula. Ulah rusuh bisi cilaka. Jeung deui ulah di dieu ngajualna bisi kapaluruh. Nya hayu atuh. Si bujil jeung Nyi Oneh leumpang gegancangan ngajugjug ka terminal. Barang tepi ka terminal duarana eureun. Ngarulang mikir kumaha pihadieunana. Aya sabaraha duit? Kan aya saongkoseun balik. Duh kumaha teh nya? Pan kalemur teh kudu mawa duit, lamun teu nanaonan pan urang teh kudu dahar. Cikuma lamun maneh balik sorangan. Adik Kang Bujil rek ka mana? Akang rek ka Bandung. Urang ngajual heula barang sabab dijual di dieu mah bahaya. Kitu hade atuh jig bae lah. Kendaludeung balik ka lemur mah. Tah bener kitu urang papisah we heula. Yap kadikeun. Nyi Oneh masrahkeun gelang meunang nukeran teh. Ngantang tuh we ati-ati naker mikeuna teh. Geus katarima bus kana saku. Tuh bisa aya mobil anu rek ka Wado jig balik sorangan. Da moal naon-naon akang rek ka Bandung. Sing hasil Kang Bujil. Nya muga-muga we. Geus kitu mah duarana papisah heula. Nyi Oneh unggah kana mobil rek balik sorangan ka Wado. Si bujil ngaleos init rek ngajugjug ka Bandung. Gancangna carita. Si bujil geus tepi kanu dijugjug. Terus muru ka hiji tempat anu kumanehna geus kanyahoan. Da minang kadinya basa keur usaha keneh. Malah mah aya nu wawuh di toko emas teh. Najan ngajual teu make suratna ari hantem di akalan mah nya akhirna mah teu burung jadi duit. Ngan kulantaran teu lengkep tu suratanana kapaksa hargana teu sarua jeung umum. Kudu narima teh dikurangan. Tapi si bujil ngarasa sugema lantaran geus nyakuan duit anu lain lumayan. Pikeun manehna mah gede sakitu teh malah maleuwih hiji cukup. Geus nyakuan duit mah terus balik deui ka Sumedang dina beus nyarane bari ngalamun. Mun sapoe meunang sakieu sabulan teh aya kana 1 juta na jigana ieu. Wah, tere beunghar jigana. Kitu garentes hate si bujil anu geus kacekok ku duit hasil menang basilat. Beus terus maju nyemprung mapai jalan gede. Nya akhirna anyog ka Sumedang. Si bujil turun gede gelempang ka Tegal Kalong. Celak deui kana mobil dius ka Wado. Datang teh ka Wado reup sareupna kapaksa si bujil teh lempang peuting balik ka Karanghideung. Isukna
nyoneh marah mai bunga lantaran salakina geus hasil ngaduitkeun barang. Dunya teh asa ngalegaan, sumanget hirup ngagedur deui lantaran geus manggih usaha ngan hanya ka jalan sasar ngarugikeun batur teu mikirkeun batal haram. Harita teh kaayaan hegar bengras, langit lenglang taya aling-aling, manuk recet di sarada patemalan jeung baturna. Ari si Bujil jeung Nyi Oneh dariuk paduduaan di tepas hareup. Tuhnya ari daek ngalengkah mah teu burung hasilkeun asal manggih dahar we pokona mah. Ngan engke kumaha deui nya, da kasempetan kawas kamari teh moal hantem wae aya atuh Kang. Ya ulah sarupa wae atuh. Kudu neangan deui cara sejena. Cik mikir deui ti ayeuna. Kumaha carana? Hari cek pamikir kuring mah taya di jalana Iwati ngincer barang naon kitu, ngincer barang beureum anu gede hargana. Nya, tapi kumaha carana? Heula atuh mikir heula. Kendakeun ayeuna mah geus boga. Moal bea ku saminggu duit teh. Tapi ulah dibeakeun teuing, Oneh. Kudu diajar ngirit awet-awet duit teh. Sabab ngalana hese. Nya atuh piraku rek diawet-awet, diolok-olok. Mak bere. Ulah Kang ah. Nya naha pan indung maneh eta teh Oneh? Duit menang maok mah ulah dibagi-bagi. Salah. Kudu dibagi-bagi, ngara aya nu mantuan nanggung dosa na. Deuh, genah. Ah, make inget kaneh kana dosa. Ari maneh make nyarek mere. Naon tujuanana? Urang ge kurang kene. Si eta kacida teuing sia kana jadi inung. Kitu gunem caturna si Bujil jeung pamajikanana. Anu tetela duanana geus kausap setan. Silo ku harta banda teu kuat ngikelan zaman, tapi katega milampah gitu. Menang dua poe ti saprak usaha babarengan. Duanana araya bae di imah teu dae ka mana-mana. Kahiji dumeh boga keneh bekel, sagala rupa kahayang kacumponan. Kaduana aya kasieun bisi kanyahoan kuno boga toko. Tapi najan loba duit ge da ari lila-lila mah beak. Gunung ge geuning ari hantem di tugaran mah teu burung beak koma duit. Anu jumlahna ukur puluhan ribu, lila-lila mah ludes. Nya dina hiji mangsa si Bujil jeung Oneh badami deui. Aya keneh bakal, Oneh. Beas mah loba tapi keur anu sejen mah teu aya. Duit teh beak sabab saware dipake mayaran hutang apanan. Kudu usaha deui atuh. Kade ulah dilediskeun teuing keur modal. Isukan urang init. Barang deui. Nya heueuh barang deui. Deuh, genah pan ai barang mah. Mita. Kacaturkeun isukna geus bral deui ari nituaan. Ngajugjug ka wado ti wado naek deui dius ka Sumedang. Teu wani lila di Sumedang teh. Dius ka Tanjung Sari reg eureun ngider di Tanjung Sari. Mimitina mah luntang lantung teu puguh ka layang koloyong teu boga tujuan anu tangtu. Capek eureun lungse ngaso malah jajan heula. Di sisi alun-alun daya anu dagang cendol. Kumaha pilampaheun urang Kang? Meni asa cara rape. Tenang atuh da moal ujug-ujug hasil. Jalan mana nu rek digarap? Mana we nu aya pilakueunana? Ulah palah pilih pamali, pokona mah mun aya nu lineuk, capluk we. Deuh, genah. Nya heueuh kitu nya kitu atuh. Tapi ulah lila teuing eureunna. Urang lempang deh kudu kanu rame, kanu loba jelema. Yo atuh tak bayar heula cendol. Saenggeus mayar cendol mah beral duanana, lalempang deui muru ka pasar. Memang saharita pasarna wetaneun alun-alun keneh.
didinya loba jelema balawiri manipa buis anu lempang mau dina motor dina sepeda jeung dina ojek dina keayaan gitu di hiji kios aya anu keur ngobrol duaan awewe wungkul nusa urang tukang dagang anu boga kios nu hiji deui mah teuing urang mana jeung teuing keur naon di dinyana teh ngan anu jelas mah keur uplak ngobrol kawas-kawas nu darianaker ngabudalkeun isi hate kawas anu hayang koredas hayang bebas malah dina nyaritana teh make jeung pepeta sagala rupa kacirieun ku Nyi Oneh eta awewe teh leubeut perhiasanana bajuna gining deui jiga-jiga lain jelema samanea kasebut jelema aya meureun Kang tuh tingali lah nyawe meni eueuh kacawadna eta mah teh reuncem ku perhiasan jaba gining deh lain emas imitasi mah gitu cek si bujil jadi hati-hati jeung gede curiga da hese ngabedakeunana antara nu asli jeung nu palsu jika nama asli beda cahayana yuk urang deketan sugan we nyangut nyayu nanti heula puguh Kang Bujil anu kudu ti heula keun kuring rek diuk di dieu nyaheug atuh geus paheut pasini si Bujil lempang kalayan tenang api-api neangan beulieun barangko kahareupeun anu keur ngobrol teh arek si Bujil teh eureun mimitina mah alak ilik kana barang dagangan sedengkeun nu dagangna mah terus we ngobrol jeung awewe gining teh Cek di dieu teh ngical menyan cek menyan teu mang kanggo naon cekna boga kios bari melong ngobrolna eureun heula perhatianana pindah ka si Bujil Mariogi we bade ieu ka dukun nyaeta gaduh ka sasabi teh lah mani geus bosen nanging teh acan gaduh syaratna di antawisna teh menyan sareng minyak seungit minyak seungit mah aya 1000 tah tanu saena tah cek anu dagang bari terus nyokot saemples dibikeun ka si Bujil ku si Bujil ditampanan terus dialak ilik malah make diamulan sagala tiasa kirang ya 600 we atulah mirah eta mah atuh mang moal kaawisan nu saena eta teh duh da artos cekap ye cek si Bujil bangun anu hanjelu ari anu tadi ngobrol teh kataji pok nanya ka si Bujil keke mang kukupingan teh bade ka dukun mana di Cimuja dukunna teh wah eta mah dukun lapus atuh neng Palaji Sakti saciduh mah tuh saucap nyata da eta we basa tetangga abdi baruh beuteung ngan sakali ngajampe teras kempes sehat deui neng cek si Bujil bari papeta ngomongna daria gue eta awewe teh beuki kataji kumaha mun ngubaran awak bisaeun bujang-bujang awak atuh mastaka ge tiasaeun cek si Bujil lain kitu maksud teh ieu kieu geura sok diuk heula kuring rek nanya mang keun butuh minyak singit mah ku kuring rek dipangmeulikeun tapi kuring minta katerangan anu jentre nya cek eta awewe kawas anu keur kapengpeongan keur kacida susahna mangga kumaha maksud neng ieu mang kuring teh keur boga kasusah malah bieu ge jeung si Ece teh tas diobrolkeun kuring teh rupa mah teu nguyang bana teu kurang umur da cek rarasaan mah can kolot-kolot teuing sakieu mah tapi goreng sisit jauh jeung milik batur mah babaturan anu sababad saporodan teh geus aya anu anak 3 anak 4 nah adik kuring can hiji-hiji acan boro-boro boga anak salaki ge can boga cek eta awewe manitok blak terang-terangan bakatku jengkel meureun palai engel carogean gitu maksade cek kasarna mah kitu tapi da
tereh ieu ge ngan can taheuta sini can positif malah aya kahariwang da geus aya conto geus tiluan lalaki anu ngabolaikeun teh meuni nyerina teh di sini ieu tamang nyerina teh di sini sakita teh di sini cek eta awewe mani eueuh ka era jika anyar pinangih hidup meh eta si bujil asa mere pijalaneun. Oh gitu dupi ayeuna palai kumaha kieu mang kuring teh boga papacangan insinyur bangunan boga CP jadi pemborong tapi eta insinyur teh geus bogaeun pamajikan cikumaha carana nah bisa mun nulungan ka kuring sangkan eta lalaki teh bener-bener mikahayangna ka kuring sing tepi ka bale nyungcung komo mun bisa tepi ka saberesna mah pamajikan anu kolot sina diserahkeun kumaha tah kira-kira na ceuk eta awewe bari papata nu boga kios ungut-ungutan da milu ngabandungan ari si bujil ngahuleng geus rada lila pok ngajawab kirang terang perkawis eta mah margi abdi ge name ayeuna ieu bade ka anjeunna teh tapi da aya anu langkung apaleun saderekna di mana ayana itu nuju calik ta eta anu bade nganteur ka abdi oge cek si bujil nunjuk ka Nyi Oneh anu keureureut cik cina ka dieu atuh mangga si bujil atoheun terus muru ka Nyi Oneh nu diuk dina bangku panjang deket tukang sirop rada anggang di kios mun aya anu ngobrol biasa mah moal kadengeun kumaha Kang ceuk Nyi Oneh yeuh Oneh aya pilakuin genah Oneh maneh kudu ngaku dulur dukun anu bisa ngubaran awewe jomblo pentas syaratna ke lamun geus tepi ka Sumedang urang tinggalkeun tapi kudu papisahnya tepung di Tegal kitu kaharti lah hayu urang jalankeun yuk atuh samperkeun duanana nyamperkeun deui ka awewe nu tadi tekung silih lage tapi si bujil dodongkoan sopana keur paruman marah mai tah ieu saderekna mama dukun teh anjeunna anu langkung uninga da anu nganteur ka abdi ge ieu kituna teh bari nunjuk ka Nyi Oneh ieu nepangkeun Wiwi ceuk eta awewe ngaku ngaran Wiwi nuhun abdi pun Siti ceuk Oneh ngabohong punten di bujeng engalna wae nya bade tumaros dupi saderek teh laras kagungan sepuh anu janten dukun salasna mah sanes dukun da anjeunna mah ngarumaoskeun teu tiasa naon-naon nanging duka kumaha da sok seueur wae anu nyuhunkeun lanong nya berkah nu sae milik mah seueur anu diijabah kitu manawi ceuk Nyi Oneh bisa naker ngomongna teh mamanapan heula pan ieu ge ngan sakadar susuganan nya usaha mah ka mana we kitu sanes pan jalmi mah dikedahkeun ikhtiar cek eta awewe anu ngaran Wiwi leres pisan depi maksadna nah kumaha kitu kieu eueuh teh boga kasusah boga kahayang dadak-dak nyaritakeun kahayangna kawas anu dicaritakeun ka si bujil tadi atuh Nyi Oneh teh mani ungut-ungutan atuh eta mah parantina parantina kumaha sumuhun salaresna keahlian anu utami mah nulungan jalmi anu kasasana sapertos ayi da ngalanongan anu sanes mah neme ayeuna sumuhun beh dieu ari ngalanongan anu kitu mah nu palai enggal carogean atanapi anu palai dipika abot ku caroge nya pun paman anu sok leukeun ngalanongan teh tah kitu ceuk Nyi Oneh deui beuki bisa ngomongna
gue Wiwi teka taji beki merod kahayangna. Tanun atuh hari kitu mah cik atuh abdi tulungannya nyamanga asal kersa angkat ka bumina datara kersaeun di ondang sanes agul sanes adigung nanging hawatos kanu sarumping kitu saurna. Ih teu naon-naon da salse ayeuna oge kumaha ta syaratna. Cek Wiwi bangun anu sumanget naker. Jika nate keremejeuna kapeng peongan keremejeuna manteng kahayangna jadi poho kana temah wadi kurang wiwaha gagabah we. Kieu nu atos-atos mah nyanak kemang 7 rupi nyanak lisah seungit nyanak menyan tak engke kedah kersa disiraman di ditu mung caina kenging ngajampean sarta di auran artos receh sareng emas kanggo syaratna. Tamung sakitu dupi emasna dipasikeun ka padukun henteu dianggo kanggo syarat tungkul. Eta emas teh diancolomkeun kana cai lajeng caina dianggo siram emasna mah anggo deui we tah kitu. Ceuk Nyi Oneh bari papeta. He ari emasna sabaraha gram? Teu ditangtoskeun nanging langkung seueur eta bakal langkung sae. Margi emas teh lambang barang anu berharga. Engkena salira neng teh bakal seueur anu ngajenan alabatan ka emas. Tak kitu. Cek Nyi Oneh deui bae. Oh kitu. Lah gampil atuh hari kitu mah. Ieu we ayeuna pisan abdi anteur ka ditu nya. Nanging kada kersa ngantosan sekedap bade ngampalkeun heula syaratna. Nyamanga ari kersa mah nanging punten we rada engalan da ieu hawatos. Bade nunjuk ka si Bujil. Sabios asal dugi dinten ieu we lah. Salse we lah. Ceuk si Bujil bade rengku. Moal lami kantosannya. Cek eta awewe nu ngaran Wiwi terus ngaleos ka pasar rek neangan kembang belieun si Bujil jeung Nyi Oneh nungguan di dinya. Ari awewe nu boga kios di tadi milu ngabandungan tayohna bet kataji deui. Mang, kumaha upami nyuhunkeun kanggo panglaris dagang tiasa eta teh atana pinteu? Rupina mah tiasa eta oge. Da salasna mah abdi ge sami kitu hoyong aya kamajengan dina usaha. Terus 3 tahun dagang bajigur teu aya kamajengan padahal mah da haneut unggal icelan ge tapi teu aya batian. Mamang ge dagang? Sumohon nanging dagang aritan lah maklum modal receh. Sami bae usaha mamang. Kuring ge boga kios keur tiis mah nya tiis we. Di mana di dituna teh saha jenenganana? Engke upami salse bade dipaluruh. Jenenganana mah Bauca di kampung Cimuja. Lah, mulai nu birek. Naroskeun ka supir ge tararangeun. Bauca nya. Nuhun atuh ari kitu mah. Mitra, sabot kitu kurunyung Wiwi teh datang deui ngajingjing bungkusan anu eusina kembang 7 rupa, menyan minyak seungit, rokok rampe jeung kueh keur oleh-oleh. Bade ayeuna wae ieu teh. Kumaha? Leres ayeuna we atuh bilih siang teuing. Nyahayu atuh. Cek Wiwi. Nanging kieu emas kanggo syaratna teh ulah ngadadak muka di ditu. Saya nama siapkeun ti ayeuna bungkus sing rapi. Engke dina tos dugi hijikeun sareng kembang sareng menyan. Sareng syarat anu sanesna. Ulah melang ulah hariwang da moal ical pun paman teh dukun anu jujur. Tara linyok tara bohong. Sieuneun paureun margi upami hiji dukun kumawani ngabohong sumauna nipu atanapi ngarang-ngarina cilaka eta teh matak cilaka matak camal elmuna kitu. Ceuk Nyi Oneh bari papeta. Kitu mangga teu kaabotan abdi mah asal kahayang laksana we. Ayeuna bae bukananya kitu. Sumuhun saya nama ayeuna we. Mangga bungkus sing rapi. Hijikeun sareng anu sanesna. Kayak atuh.
kawas anu keunku tenung da banget kapercayaan jeung banget boga kahayang saeutik oge teu boga curiga nurut we kana kahayang Nyi teh. Kongkorong jeung gagantelna dibuka, gelang dibuka, ali dibuka, anting dibuka, buruk digunukeun, terus dibungkus ku sapu tangan bodas, geus kitu dibungkus deui ku kertas, sok kana kantong keresek dihijikeun jeung kembang katut menyan. Tak ayeuna kumaha? Nya urang mios we ayeuna mah. Urang sareng ka Cimuja. Mangga. Ceuk Wiwi. Tiluan tatan-tatan rek ini teu poho amitan kanu boga kios. Geus kitu mah bral miang muru ka jalan gede jen ngajanteng kuloneun alun-alun megat beus anu ka Cirebon rek turun di Cimuja. Teu kungsi lila jebul beus teu kudu dipegat reg eureun di dinya da loba anu rek turun. Geus turun batur kalacat Nyi jeung si bujil katu Wiwi ungah kaparengan aya jok kosong atuh bisa diuk sabangku tiluan. Geleser beus teh maju nu tiluan uplek ngobrol ngaler ngidul teh jiga-jiga anyar pinangih. Nyi jeung si bujil sopan tur somea puguh Wiwi teh beuki kataji bunga asa aya milik boga batur pakumaha. Kulantaran bari ngobrol atuh teu karasa nyaho-nyaho geus tepi ka Sumedang. Ongkos dibayar kabeh ku Wiwi ngan anu tadina rek turun di Cimuja teh teu tulus. Nyi ngajak eureun heula. Mang, pan kudu nyamper heula Kang Caca. Bisi ngadagoan. Urang eureun di terminal we nya. Engke urang kana hona ka Cimuja mah. Kumaha lamun kitu? Mang aku mah nu nyanak we abdi mah. Cek si bujil. Urang lungsur we heula di dieu ieu nya. Aya sampeureun. Oh, mangga. Tapi ka terminal ketib jerut tarurun terus muru kana bangku panjang nu aya di dinya. Nu dagang lalumpatan muru beus nawarkeun daganganana mani pasedek-sedek. Tahu cenah. Tahu. Sumedang teh teh nya. Nyi jeung si bujil katut Wiwi dariuk dina bangku panjang. Kaayaan teh keur meujeunna rame, jelema ngagimung, nu dagang balawiri. Si bujil rarat-reret kawas aya anu diteangan. Mang kumaha atunya da ari abdi nu kaditu mah hawatos ka ieu ka Neng. Teu aya anu ngantosan. Jigu mamang susulan didagoan di dieu kitu. Ceuk Nyi ka si bujil. Oh, kitu. Mangga. Teu loba pikir leos si bujil init maju ngidul, hatena rada ratug. Lantaran kantong keresek can beunang ku Nyi dijingjing keneh ku nu bogana. Mangkaning emas aya di dinya tapi najan kitu si bujil percaya ka pamajikanana nu tangtu bakal bisa ngajalankeun sandiwara bari nipu. Les weh teuing ka mana losna si bujil mah. Da lain dek nyusulan Kang Caca, tapi rek nyingkahan Wiwi. Ari Nyi geus purung deui ngawadul, ngalelemu Wiwi. Tos seueur anu katulungan teh diantawisna Neng Ice ti Cimahi. Eta memulang tarimana ge masihan acuk sapangadeg, masihan korsi sasetel da eta waktos ka pun paman katingalieun, pun paman mah teu gaduh korsi-korsi acan. Oh gitu. Di mana deui anu kantos sumping teh? Ti soreang deui anu kantos sumping teh. Wiwi atuh beuki kataji ngadenge kitu teh. Eta mah sanes teu kagungan cara oge, nanging pakucurut rame wae saurna teh awet rajet sangam kasarna mah. Nanging sabada kapun paman mah berkah, aman, mali makan tos sumping deui sareng carogena. Seueur da harilap deui. Oh kitu mugi-mugi we atuh abdi sing diparengkeun sareng milikna dupi masihanana sok sabaraha eta teh ce. Cager pohara Nidra hanya ka kepejeng nenglong deui ka dieu heula
hapunten samudaya kalepatan insyaallah enjing tepang deui. Atur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.